Ayangeun. Ayangeun eta. Punten, naon eta teh? Iya teh, brik-brikan. Oh, mana teh ngomongnya itu? Heeh. Halo. Ya abdi aya di dieu. Ngobrol bau suhu sih teh. Halo, ini di sini. Ini di sini akunya berada di sininya dengan kita di sininya. Oh, kamu ketahuan pacarkan lagi dengan diriku, temannya aku. Anjing enak-enaknya. Naon naon goblok. Hebat mana pokoknya gitu. Ya. Oh, sudah siap. Oh, iya. Oh, barusan yang ngomong itu cucunguk. Goblok ini nyebut cucunguk aing. Halo. Halo anjing lain halo. Gitu. Ari ABG mah beda nyebut ge. Kumaha? Halah. Ini dengan siapanya? Halah. Gas kumaha teh. Maka yang dicowok goblok siapa masuk dituluikeun. Kasurupan ni siya. Lumpang di goblok. Buka topina tu belegu. Jadi diadu si Cisarerea. Halo artis. Bos. Nah, si beberatukan bisa rusak dengan pesawat. Mengenai ngejebol. Nah, si teh. Macam mana pula kau? Naon? Macam mana pula kau bulu tak beli itu kena sirah apa? Mana emang ngomong segitu, oi? Ulang mana? Hah? Ulang mana? Gua tidak mengir kau dari Medan. Oh, di Medan? Betul. Awak dari Batak. Oh, dari Batak. Beslila ya di sana. Beslila ya di sana. Apa itu lila? Lila itu ikan ya. Ada ikan mujair lila. Nila goblok itu main lila. Oh, jangan ngartiun. Sudah lama ada di sana. Sudah lama ada di sana. Ya kinten tilu sasi ya biaya di Sunda bah. Dijurik tanya bahasa Indonesia jawab Sunda. Saha ngaran maneh? Ngaran maneh? Nama apa? Ucok Humarurung. Jeung saha di dieu? Sama adi awak. Saha? Butet Humaregung. Iya Humarurung, adina Humaregung. Oh, keluarga panas diri sebenarnya. Aduh. Humarurung, Humaragung. Ai bapak mana ngaranna? Enggak apa-apa. Siga rantang. Hari Inung ya siga termos. Inung siga termos. Hai bapak, siga seeng. Oh, keluarga para buat dapur menurutnya. Bisa bahasa Sunda? Sakedik.
Sakedik ajik lain sakedik. Sakedik kamu bisa bahasa Sunda. Bahasa Sunda. Mana ngesela di Sunda? Abdi sudah lama di Sunda, ditribusi di dia. Abdi buka pemajikan orang Sunda si Mimin. Betul. Oh berarti mana yang bisa lagu-lagu Sunda meskipun awak dari Batak tapi awak kena kesinian kebudayaan Sunda awak resep aja resep itu resep naon awak itu paling resep itu ngalagu Sunda itu orang Sunda ngalagu naon lagu teng-teng ing-eng apa oh itu enak lagu teng-teng ing-eng teng-teng ing-eng ayah lagu Sunda teng-teng ing-eng ya ada kurang gaul lah kau lagu teng-teng ing-eng itu paling enak itu nu mana jika lagu teng-teng ing-eng masa kau tidak tahu nu kumaha yang begini teng-teng ing-eng gunaun ngantun ke nadi teng-teng ing-eng ajik teng-teng ing-eng perasaan awak itu teng-teng ing-eng teng-teng ing-eng oh teng-teng ing-eng tak awak itu paling resep lagu Cengkurileng 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 mana Cengkurileng ya itu Cengkurileng nunggu mah yang gini Cengkurileng Cengkurileng entrep dina Cengkurileng nah jurik dah lain gitu gitu Cangkurileng entrep dina dahan kai lainna Cangkurileng dilegu mana lamun kaina dituar rek entrep di mana Cangkurileng mak jalmina jujur bisa Cangkurileng tapi jalmi ya Cangkurileng itu jujur orangnya kalau Cangkurileng itu entrepna dina Cangkurileng deui kalau Cangkurileng entrepna dina entok dilodok oh guys tong lagu Sunda saya mengelakeun aing lagu dangdut teh nah kalau urusan lagu dangdut awak orangnya bisa mana kecil insya Allah lagu naon awal itu paling resep itu lagu dangdut itu paling resep itu lagu kopi dangdut nah kopi dangdut supaya nemboga hajat ngerti mere kopi ke badalang nges dibere nayaga mah nges yan dia we nayaga na tengarti kaing oke lagu kopi dangdut sisok okay. Nayaga asa kurang kompak nayaga piting ieu nayaga ada masih satu yang kurang ngomong tuh nayaga yo masih belum kompak nayaga kurang kompak nayaga kurang kompak nayaga nah itu kompak naon ya kompak jempena kopi dangdut ya nayaga I want to sing kopi dangdut sing a song kopi dangdut are you ready okay kopi dangdut 1 2 3 4 asmara yang dahulu pernah membara semakin lama bagai ciuman yang pertama tetap jantungku akan mengikuti irama karena terlena oleh pesona halunan kopi dangdut irama kopi dangdut yang ceria
cintaku yang telah lalu. Yo. Dalam tekanan kita jauh di sana. Bayu terdengar alunan melodi cinta yang menggema. Terasa kembali gelora jiwa mudaku. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Karena terlena karena terlena oleh pesona alunan kopi dangdut. Kopi dangdut, dah kopi dangdut, ayo nama kopi dangdut, ayo nama bakana kopi dangdut. Ganting, nasi tu dia jangan jaipongan. Ayo pohon. Hah? Pohon, sorry juga ada jaipongan. Ya, rubah ngomong deh. Cici ngomong deh. Macam mana pula lah kau? Oh, salah ada dengean mun aing. Matak dengekeun heula atuh batu teh. Cici ngomong deh. Biligu lah kau. Oh, bener aing salah denge. Dengekeun batur ngomong teh supaya kaharti. Hah? Sing supaya kaharti denge teh bisa ngomong kitu juri. Naon? Cina orang Batak sileng teh. Ai heueuh nya euy. Da lain urang Batak aing mah. Di mana sia? Di Baok Cedan. Juga teh heueuh urang Batak baru didengekeun ku aing. Aing teh urang Baok. Kajida-jida teuing ka aing teh nipu we, abong ka jelema ganteng. Abong ka jelema manis nara ditu we ka aing teh. Sudah naon eta? Teuing. Naonnya? Ini teh dianggap ya aing ngomong. Ieu teh aing ngomong teh belegu. Oh, radio meureun. Disangka radio aing buka kacamata tuh aing. Nah, ka aing ini. Wah! Sugan teh weuh melon. Goblok jemput melon ka aing awas ya sungguh terlalu. Pret. Guys. Jatuh cium harap nyebrang harap bisa kepala hati banjir harap nyawa harap bisa kepala hati menjalir kepala hati menjalir mikiran apa dan semiji gawe pisah keter ngati yoman gawe pisah keter ngati dari mana datangnya lintah dari sawah buruan sekali yoman dari mana datangnya cinta dari mata turun ke hati
samia prapta setengahing marga puta-puta samia prapta setengahing marga ingkang setengahing marga iya lawan atur sewu nuhun laksa ketika bingahan kadulur-dulur anu parantos cunuk baraya anu parantos datang pamilik anu parantos sumping nyawasan kana pangulemna kaula dina danget ayeuna bagea dulur-dulur si goblok nanya batur-batur rame rampak sekar poka grupder menerikeun maneh kaciri hayang kapujina kulunungan teh kaciri sama yang diberi THR yang nyaho nah hiji kulunungan kaciri sama yang diberi dahar yang nyaho paduli teuing sungut aing sungut aing diwawalan ku aing sungut diberian dahar ku aing ama kejeng pepilun kana urusan aing kumaha aing lain kumaha aing pang maneh teh rombongan urang saha maneh teu hararayang teuing aing mah teu hayang ngahiji jeung kaum duafa teu hayang aing mah ngahiji jeung para miskin aing mah jelema beunghar aing mah menak saha beunghar aing beunghar naon mah nya beunghar bukan masih teh mama kana buuk dawa bukan dalam sayang aing meneh wong buukan daripada untuk maneh juga pager untuk aing juga pager cenah heuh goblok aya naon ieu teh Gusti cicing lan cicing mana tadi kita lompatan cicing maksud aing teh jempe oh jempe mun tadi jempe gitu dah abdi mah jelema nurut lamun cek dunungan jempet jeuk abdi mah cuma teh tarang ngomong deui lamun si itu dititah ngomong teh ayo we jempe ngocoblang lamun aing dititah jempe ku dunungan teh abdi mah jelema nurut sungguh teh kawas teh kaput ya ngomong deui abdi mah lamun si itu ayo we ngocoblang dititah jempe teh ayo we ganeng sia nu ganeng bina-bina teuing sia ini serba salah aing ya. Engko aing tadi dititah jempet tapi dicarekan. Udah ganeng sia. Ganeng uci tarik. Abdi malah launan. Ngalawan sia kadunungan teh. Jurig sia. Nya dunungan bawahanana jurig, dununganana genderuwo. Asa si nyebut genderuwo teh? Nyebut genderuwo ka saha? Ya kadunungan kain saya teh dikepret sama aing nya ditakis ngalawan sia kain teh kana ngalawan dikepret nyeri nya ditakis malik-malikeun aing ngomong teh teh dibalikeun mah tutung aing kamu deket tidak gor aing untung jauh ini mau eleh yang ngomong teh daripada eleh obong leuwih ade ngajual imah aing mah goblok aya naon ieu teh Gusti aya naon oleh kasia oh jangan teh ka abdi teh sakali-kali abdi yang disebut Gusti iya dunungan urang aya kararepat hayu urang bantuan oh saya mangga ayo ulah aya nu tinggalin kabeh oge nyata pikeun bantuan dunungan urang saya mangga ayo saya mangga dengan burinya
mun aing manyingka sia nu ngadupa ka aing sia nu ngamah belagu heh aing dirawat naon sia eta teh dudungan belagu oh nyaho aing ge nah atuh ni sampelak nah hari dudungan salah rek diantep nah pamimpin salah rek diantep manehna nu ngadupa ka aing manehna nu ngamah nah ieu hukum teh gunana keur nulis hukum nah hukum teh gunana keur sangsara hukum ai bangsat hayam didurung bangsat motor dipayahan ai bangsat duit negara diantep anjing ku sia mantau dikeprokan aing paling pati Dukung batul mengadukung yang teuing yang didukung ku jelema goreng patna ayo sarare ini ayo urang hei hayo hei hayo dengarti aing naon ongkoh kudunungan teh dikumpulkeun teh rek rapat tapi kumpul di dieu teh ngomong teh naon baralik deui astagfirullahaladzim urang teh kudunungan teh dititah ngabantuan dunungan teh aya karepet ayeuna teh ngitu urang ngagempur nagara ajar padang ngarti oh eta mun kita tadi atuh berarti ayeuna mah ari masalah eta mah kumaha keyakinan nu maot marek ditahlilan teh atuh henteu oge teu naon lain nu modal aja ayo we ka nu modal sia